Duit orang kumaha ye? Guys. Orang palelekeun ya. Dinya kan lagi hutang ka urang. Tah, urang arek nagih ka ieu. Jika bayar hutang ka di dinya. Nu jadi masalahna, duit manehna aya di babaturana. Babaturan mana di mana? Heuh puguh urang ge keur neangan ieu teh. Anggus. Hayu orang tangan. Urusan jeung aing mah beres ya. Hayu buru. Lagi. Wah, munggah kieu. Aya we piambekeun teh. Sakodir. Aing meni riba lah. Teh lar tancep nempel wae aing ngalangan pemandangan wae. Peuting lar tancep mah gede dah. Ya. Teh keur peuting. Ayo. Aduh, aing nyeri huntur. Main cabut ae, argin ah. Tuh, aya panjelmana cek aing ge. Mana? Eta, Urusan aing mah. awas. Ini si Abud. Kunaon mana kos nusieun kitu ih? Di mana keur sare? Urang sok pengenangan mah udah keur sare. Alasan wae sama ah. Ih bener. Urang mah kurang tega. Mana we lagi? Usah. Kalau mau enanon mah urang di dia tenang. Ci, mana pokon beut udangkeun ah. Bud. Udang atuh Bud. Udang God. Enon. Aya naon? Una naon wae kieu mah? Ar aya we sambel jeung bumbuna mah. Arek dipincuk. Bubur kacang lewat canje. Hah? Bubur kacang. Nyancan wae kieu mah. Pangtungguan kenal tuh nya. Wih lewat. Eureunkeun engke terus udang kendai orang ya. Orang can sarapan. Tungguanna di hareup we nya. Oh. Ini otak si eta rembangna teh katulungan. Sakodir. Mana keur naon di dieu? Keur nungguan tukang bubur kacang. Mana keur naon di dieu? Nungguan tukang bubur kacang ya? Bareng we jeung urang di dieu. Yeuh, Sakodir. Mana kan jeung urang keur nagih duit ka Mang Abud. Mana dihipnotis apa kumaha sih ah? Astagfirullahaladzim. Urang saya cicing wae sih gin ih. Karek ngomong ayeuna. Ayo, gede. Udang sia koplok ah. Udang. Goblok sia geus mengecoh aing. Udang sia. Udang. Naon deui sih kok dah? Bayar duit aing rek dipakena. Jadi kieu kod. Hah? Nu bener, Bud. Can Jadi kieu. Duit ente nu kamari teh pan geus didepokeun. Urang eleh. Teu nyekal duit pisan. Terus kumaha ieu sia janji rek mayar ayeuna? Kumaha ieu aing duit aing ieu? Ah, teu beres pisan ieu mah urusanna ah. Kala ulah hariwang. Duit ente mah kagantian. Kedeng urang nelpon halanya. Ilah, setengah solaan li apa teh?
bener kan si Abun. Oke. Jangan mana kenal dia. Bud, Kebenaran pisan. Dia lah dia. Jadi dia. Orang kan boga hutang kasih kodir. Terus mana kan boga hutang ke orang. Yang janji naik mayarna ayeuna. Tah ayeuna mana? deh can aya orangnya Bud. Pansan tadi bunga udangkeun ternyata. Gandeng sia, urusan lain yang sia can beres ya. Hutang dulu sia gen can bayar. Mana dulu hutang sia? Buru bayar sakodir ah. Urang tak tagih wae ye. Oh, apa duit aing di si ieu? Ah, ayeuna aing bantuan lagi ya mumpur ngariung ya di cabut duit aing. Geus ayo lah sikat we. Kedeng. Ulah main koroyokan wanina. Buru bayar. Depan duit aing teh di si Iki, tadi si Iki teh jang mayar kasih kodir. Berarti nu bermasalah masih Iki. Oh, masalah naon? Kedengeula. Duit aing kayak di dulurna. Dulu saya can bayar mana? Gedeng-gedeng. Pandulit Mang Abo ge kayak di sakodir tah. Berarti sia-sia kene sumber masalahna mah Tamagotchi. Gini jadi ka aing pan duit aing di sia. Sia namun misalkan mayar kasih abo moal kita masalah. Nya sia gelon misalkan bayar ka aing masalah beres. Ges soal aya ujung nah. Sakodir bayar dulu utang maneh. Astagfirullahaladzim Sargin, otak sia teh nyenggol pisan. Ya ki hutang siapa? Boleh bayar ke aing. Bayar budak luan mah sana galelut lah. Oh, sia jadi ngadukeun aing geuninganan. Buru bayar utang sia. Ges, kadi kana bayar utang maneh we sakodir. Hutang dulur mana heula? Buru bayar. Bayar. Tuh sakodir, buru bayar. Bayar. Sia bayar. Dulur saya mana? Bayar. Tuh sakodir buru, bayar ah. Bayar. Tuh aing ditagih sia bayar buru. Bang, kemenaon? Main naon, ecing sih budak leutik mau ngerti. Buru bayar. Ye, tang dulur saya lah bayar. Sakodir, buru bayar ah. Bayar sia. Bayang non sih, Mang? Tasik ieu boga hutang ka urang. Tah, si ge boga hutang ka urang. Tah si ge boga utang ke urang. Tah, sia ge boga hutang ka urang. Berapa duit sih Mang utang nak? 100.000. Aku nama geus lunas. Lunas kumaha pancen aing nu mayar. Nyanggeul kedeng lah, Mang, ka Dede. Nyanggeus, Mang, lanjut di weh. Ini sih bayar kan. Sia ge buru ih. Sakodir buru bayar. Bayar sia. Tuh aing ditagih bayar buru. Mana buru bayar. Sakodir buru bayar. ah. Bayar. Sia bayar. Tuh aing ditagih. Ya, Mang. Naon eta? Doncao duit lah. Maksudna teh jang naon. Bayar utang opatan. 100.000. Panjelema ge aya opatan berarti kudu aya opat 100.000 supaya lunas. Mau nyanggeus yeuh. Sampurasun semuanya, kembali lagi di channel YouTube Sundas Official. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan di minggu kedua ini, alhamdulillah tayang lagi video film terbaru Sundas Official yang berjudul Istuning episode kedua. Jadi di khusus video ini, kali ini kita akan mengadakan giveaway berupa kaos yang ini. Itu kaos pertama yang dikeluarkan oleh Sundas Official Merch. Jadi akan kita bagikan kepada subscriber kita yang beruntung. Caranya cukup mudah dengan cara pertama subscribe channel Sundas Official, komen, terus masukkan hashtag yang tadi Sundas Official giveaway spesial Ramadan. Terus kalian follow Instagram Sundas Official _ dan Sundas Official _ merch. Nanti untuk pemenangnya akan kita pilih secara acak dan akan diumumkan di episode ketiga. Oke, cukup segitu. Kita lanjut nonton episode kedua. Let's go. Yo, aing mah hutang, lunas tah hutang aing. Alhamdulillah. Di sakodir, mana ge boga utang urang ke dia. Nah, gitu kan ya nah lunas. Dulur saya boga hutang.
bayar. Beres pan kieu Beres mah. kumaha utang siapa ka aing can dibayaran. Yeuh. Tah ieu nu beres mah. Opan mah tadi tuang. Heuh nya. Lunas kan? Nun balnya. Langsung nak. Jang. Kadila. Amang ngarek ngomong ya. Yuk, Ujang, pinteran letik-letiknya bisa nyelesakin masalah anu gede kieu. Emang kamu di kene tapi itu belum. Maksudnya mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mah. Balaloon. Siap ge boloon. Siap bloon mah. Udah tangkurak mah henteu meureun. Oh, mereka mana sih Bud? Rek balik. Oh, apa nih masih di dia? Sia atuh anu balik. Nah, aing anu balik. Kod, sholat mah sia. Tarawih mimiti ya. Sia yang kebagian harapan imam. Oh, ayo Bud. Ayo. Bud, teka rasanya orang isukan puasa we deui nya. Nah, sia kos sok puasa we. Tahun kemarin mah aing bolong 7 poe. Sia bara poe. Asa poe aing mah. Wah, hebatnya. Puasana. Ya. Koplok meureunaan sama ah. Dah. Ngejana ya saur wae ke mah ya. Cuk Ustad oge Abdulna saur mah diakhirkan supaya kuat puasana. Buka puasa disegerakan. Aduh. Oh. Kening adan. Kan kaki setengah obat. Ada naon setengah obat? Benar kaki setengah obat. Ketemu ajan dilanjut deh. Ngalindur gitu. Unu nyaram. Aku tadi tengah obat wae ka ayeuna. Perasaan yang bener ya. Tuh kan bener yang setengah obat wae. Rasa aing makin bener ya. Tuh kan cek aing ge. Aduh. Puasa pertama aing teu pake sahur. Goblok jam teh malah modal di tengah opat. Bud, Ya, Bud. Terus di mana? nya kieu we kokoloyongan teu puguh. Ya, ente menilai leles gitu. Emang puasa gitu? Puasa sih teh ah. Semangat atuh. Ini kuat nyirikeun pisan puasa teh sia mah. Aing teu sahur, aleuleus bawana yang molor wae. Ya, daripada molor wae urang ngabuburit yuk. Aisyah buru ngabuburit jam 12. Oh, daripada molor wae. Makruh. Cek info ti pusat ge. Puasa molor wae mah moal menang pahala. Ya. Ke balikna, urang beli kolak yuk. Ke urang buka bersama di imah aing.
Ya ayolah. Tapi beli kolak sih anu mayar nanya. Oh, kalah meta mah. Nah itu. Berangkat. Asa makin lalu lah sayang balik ngabuburit teh. Sayang molor deui. Ulah molor deui atuh. Pan gedeng ge magrib. Di jero atuh yuk, pada gogoleran. Ayo, di jero weh. Bang. Gin. Tas di mana? Biasa beli kolak ke buka puasa. Nah, kaparengan ya. Mending di dieu we buka bersamana jeung Mang Abud. Nah, ayo. Ani gogola gedeng ah. Molor si mameureunaan ah. Wah, mun kasarian mah hudangkeun we magrib. Buset, kepabulik ya ampun aduh. Ampun. Adan ya. Alhamdulillah ya Allah. Bud. Gin. Gin, adan. Udang, adan, buka. Alhamdulillah. Adan. Buka. Padahal pimpin doa Bud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim. Ada naon yuk? La ilaha illallah. Adan subuh. Jakal aing deung muka dieu ah. Sia sibuk anu kieu mah. Ya sia sare ti heula, aing jadi mariru we sare pan. Untungna mah aing buka henteu saur henteu. Sia ieu teh saurang mah ti kamari. Ngarasia hayang nyawa mah harapan aing hiji-hijina bisa daharnya eta ieu buka puasa. Tapi semuanya kandas. Terus ieu kumaha? Lebok ku sia teh ah.